Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngawakilan ti Pun Adi, keluarga besar ti Kang Uus sareng RC, oge panginten ti Simkuring satacana hiburan di kawitan ngahaturkeun nuhun heula ka sadayana anu parantos ngabantos lumangsungna ieu acara ti kawitan wargi-wargina saderek-saderekna oge warga masyarakat RW 8 di RT hiji dugikeun ka RT sekian panginten ti Simkuring ngawakilan ti keluarga besar dukungan maksad Pun Adi Kang Uus ngaturkeun nuhun pisan oge teu hilap ka pupucuk pamimpin Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Keamanan anu ti kamari parantos ngabantos kendaraan anu lebet sareng anu kaluar oge anu ngabantos uleman oge sekali di ngaturkeun nuhun pisan ti Simkuring oge ka tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh pemuda da kararesan oge palih dieu pangintennya aya seperti organisasi oge mangga urang sasarengan panginten sareng Simkuring sapara kanca dipalih dieu kararesan anu aya di wewengkon Cikaso City RW 8 Desa Cikadut pamit lebat mah ieu. Mohon mangga sok sakali deui panginten ti Simkuring mah dibuka parantos upami aya perwakilan nu bade samutan sapatah kata dua patah kata panginten disangakeun boh ti nu gaduh maksad atanapi ti reng-rengan kepengurusan wakos kieu we lah kedah kumaha mapalerakeun ieu hate dumadakan ka anjeunna nyantel wae hiji kamelang mitineung hiji pudunan nu katelah pudunan cikole pisan lebah dinyang salira menatakeun kelet bari imut nemus rasa sumeleket sasauran cantai pika isineun munatos kereng aya teu sangka dikayung-yuneun hate rumejak asa-asa teu percaya jantung rumah najuk atau pinarung ngadak didu nu dipicina ngintun waratos mika cinta nu dipicang mangaharemos mika hemat langit lenglang bulan ngemprai rasa bunga tepang tresna di pudunan dinten tadi cikole kaliliwatan dina tenena jing urang bakal deui tepang alah sakali mangga aturan kasarena tamu-tamu ulama narame sumping aturan wijang lengah sareng wijang leungit wilujeng hiji hidangan di sarengan ku Simkuring sabaraha kanca
Putra Jungjunan Entertainment. Oke, lip tayangan langsung ayat di Lelista Production. Oke, aya Kodel Production. Buka wae di YouTube, siaran langsung. Tuh. Dauna pukur tinggal pucuk ngoleang katebak angin kana pangkonan salira cantang tos baris kasurti yuh linduh tatang kalangan leweng sumenem jati cai sekeng suku gunung janembrang palit kahilir bawa salira teterang motah seahna jaladri kutana kendat ngagalurang simpai kangen siang wengi maga tapi daun pugur marengan genyas natai manawi parang kamanang kasendehan tawis asih kanggo pangipukan kembang patamanan endah asri alam jang aya si Bagja ampun teuing deh. Papanggih deui nu harita kungsi amprok karasa deui hate nu harita rahet nah atuh cinta munggaran teh sirna nu diruksa ku sifat pola manehna nu geus heubeung kuring poho ka manehna naha atuh ana jeunebet mekara deui ngolebat teuing cinata maneh na nembongan nu geus lila kukuring di popohokeun aku naon manehna siga nu sono padahal mah kuring geus teu nginget-nginget sok sanajan manehna ngarepkeun kuring hate kuring tetep masih kene raheut naku naon manehna siga nu sono padahal mah kuring geus teu nginget-nginget
sok sanajan manehna ngarep kena kuring hatenge kuring tetep masih kene raket ade milih anu milih sabenten ih nya bab ieu mah buntutan atuh nong dibanding hideung ieu mah alus nah naon sok disebut hideung nah dapan ieu pemain ti Papua kabeh iya dikawitawneku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hah aya nu ngaler waalaikumsalam nyalira wios teu naon betul. apan tiap panggung ku AA di wartosa no kumaha ari ngucap salam teh assalamualaikum teh ti Tidak. urang Islam Oh, iya. ampuntan bilih Mohon, lepatnya mohon. ye anu ngawalerna sami pasti urang Islam Ya, sami. tah di panggung teh aya nu ngawaler Ya. keun aya nu dihandap mah bilih nuju ngahuap Ya. bilih teu ka kuping aya di panggung pan nu di panggung mah kabeh ge agamana Konghucu oh gitu ya teh matak moal ngawaler ayeuna assalamualaikum moal ngawaler da ieu mah pan Konghucu kabeh kongkucungkulnya anu dipayun we atunya leres oh. sekali di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah Islamnya anu ngucapkeun ana sunah anu ngawalerna wajib nya matak pami hoyong ganjaran sunah jeung wajib assalamualaikum waalaikumsalam deui jawab sorangan beres Pak Ustad jadi ganjaranana double gitu itu raraga nyepitan saha hah nyepitan saha ari asalna mah nyepitan si Uus ieu teh oh gitu ngan mun disunatan beak ganti ku sukana nyepitan AA tuh nong tong gitu nong lah manya di sunatan dia tuh meureun eueuh deui beak iya cep henang Cep Henang, Ah, iya. Selamat Asep. bentuk-bentuk yang baru ya, yang Iya. tadinya di helm, di kupluk, enak terus di kupluk helm. Ya. heeh mana mah Iya. cek paribasana ai ku polisi nu apaleuna moal ditilang lah Iya. da make helm Iya, didoakan ku sim kuring sabar kanca mudah-mudahan si Leres. janten urang kali anu soleh tur soleha. Amin. Seueur rezekina pokona doa anu pangsayana kanggo si Kasep. Amin ya robbal. itu Oh, di tuh kalau si eta mah dari resep musik kalau kitu we si eta mah Mana teh ngadaikeun di musik di payun. tukang kumaha ieu pali-payu tos aya atensi. Ibu Hajat, Bapak Hajat. ieu da karesa nongtan 2 dintennya Oh, gitu. jantan kamari ge tos seueur Ah, ulama janten canoli gitu kumaha? mah ting jadi naon Oh, pada mah gitu. bujrag-ijri gue anu penting mah ieu jeung hajat dulur mah hadir nu penting mah Mohon. keun bae gitu tah tos 2 dinten benjang tangke ge aya wengi oge sanes Aya bohong nya sanes wayang kulit jika bodor ieu penyanyi teu nyairi geuningan ke cenah wayang kulit padahal mah eueuh ke mah aya anu disebatna teh paminuju almarhum Kang Riswa mah pojok Cicepot Pojok secat. nya anu teu ieu geuningan teu dugikeun ka subuh lah gitu anu biasa bodor wayang bodor gitu lah bodor alhamdulillah ku pun lanceuk ku Kang Asep sama ares gitu Kumaha tos aya atensi terus pali-payu? saya atensi tacan Ibu Hajat, Bapak Hajat, mana wian? tak ada rugi sabarna mah dangdut ge Kulan, kumaha pali-payun Ibu? Cobi? Bade kaul atau napi kumaha? aduh dari ama sabarna mah lah keun bae dari ai geus kuda teh rugi sok sepi Oh gitu. aduh Ah, sabenten ah. cek age mending kana ieu Nya nyabuntutan. ngarumasakeun guru Papua kudu nu hideung udah odas. Naon urang buka we. Iya, Keun aku bae. koreksi Sami paminten ya. ngantosan karesan pasanggarahan Siti. Pasanggerahan Siti, alhamdulillah sumpingnya. Dulur hungkul naon heueuh da dieu teh. Kamari Cici Kawari berita ningal teh pupus. Aduh. Sah. Ilahinya masih kere da ieu mah kolotna loba nong. Ari indung mangan hiji nu asli mah nu ngaluarkeun. Heeh ngan ari mah di ungah tempat boga gitu. Ieu pasanggerahan Siti alhamdulillah. Mana si emak ka dieu jeung si emak teu? Sumping si emak Oh, cenah. da geus ieu beureunan. Pasanggerahan awas mun teu nyawer sasa sukusu. Heeh. Ieu UU can disawer euy. Naon 2000 mah tuh pan usuk ge bala-bala 5000 tilu sok asal lieur. Aduh. Tosan atensi pangitannya. Siap. Aya lagu naon cenah aona? Pokoknya mah lagu ini mah spesial. Lagu wajib gitu. Buat Lelista Production. Lelista Siaran bareng. langsung dong ini Iya. mah. Disarangan ku Putra Jungjunan wedding. Betul, bagiannya. Putra Jungjunan. Oh, Ada. Sok cari deui Bapak keamanan nu kali luhur. Ketemu reman oge haturan mangga sok belujung sumping. Ieu karesan ti pasanggerahan Siti. Palih luhur sumping oge.
Cipun nyangkrung daun wajib dipeting dina haliring lamunan anggang katukang Kemari asa can bari anjeun gudarkeun tali kaasih nu lawas mengkeut ngalakon bulan nu ngeuna prayanya poe katutup ku mega anjeun nu janji mimiti anjeun nu jalir duh tega Kumaha luluasan anjeun mupus jalan parepan kamari mah menang gede ge ngapalkeun heula di sinom oh lagu gitu ieu teh mene curhat aduh Kemon Love Kemari asa can bari anjeun ngudarkeun tali kaasih nu lawas mengkeut ngalakon bulan nu ngempranyaan poe katutup ku mega anjeun nu janji mimiti anjeun nu jalir duh tega luluasan anjeun mupus jalan pangharepan teuh geulis tuh bulan dengan peranyangan poe katutup ku mega anjeun nu nyieun janji mimiti anjeun nu jalir duh tega lelasan anjeun nutup jalan pangarepan bulan nu ngempranyaan Assalamualaikum. poe katutup Yuk, ca-ca-ca. mega Anjeun nu janji mimiti anjeun nu jalir duh tega luluasan anjeun mupus jalan pangharep